Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu sallamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayurang babahanan ikan bekal pibalikeun sing loba amal amalan ibadah sing usuk pisan. Lamun urang rek mikiran hirup teh kamalinaan geura teh ampi bekeleun kana jalan di surgaeun. Harta banda nu di dunya dipake amal solehna dikeun syafaat dan jaga ngadukung asup ka surga. Kiri datang kiamat loba penyakit nu aneh neangan ubarna susah aniku zikir ka Allah. Mata kayu burung mikir ieu zaman tos akhir. Mata kayu buru lilir ka Gusti Allah berzikir. Mun aja waktuna datang urang moal bisa numpang, moal bisa dihalang-halang, geus waktuna jadi budak. Harta banda anu loba urang moal bisa mawa, ngan amal anu dibawa batur urang anu bela. Mana sobat mana dulur teu ngaturan di kubur, sumawana dihan umur nukukuno banun paut. Hanjaka aduh hanjaka tergetosa dia amal, padahal gening padahal kan amal nu jadi bekal. Kegunahan jakalan pandekuran nu ngelingan megera tumbuh hisabat geura jawab kusorangan. Dia bilahir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abdi sareng guru abdi sareng pula warga abdi ngiring Gusti ka suwarga sareng
dulur-dulur abdi ngiring Gusti ka surga nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.